Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng. Dongeng enteng teh para mitra. Atuh sakumaha biasa dongeng teh nuju ngabantun carios atanapi mangjaya nuju neraskeun hancah carios musuh warisan karya Kileuksa. Ieu dongeng kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana kasugri kaum dangu sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Langkung saur bahe carek pinamang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung anu judulna Musuh Warisan karya Kileuksa. Etang-etang hiburan wae para wargi sadaya mangga nyangakeun carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileuksa. Atuh dongeng teh upami teu lepat para mitra si Gelap sareng Burhan ningali aya anu nuju ngadurukan mun teu lepat mah nya. Mohon mun teu lepat mah kitu para mitra. Teh sanes Nagasuni sareng si ieu si sa para wargi sadaya. Tuh. Alas sareng si Jured para mitra ningali aya nu ngadurukan kitu nya. Janten aya dua pasir ti pasir hiji duwi ka pasir hiji deui atanapi ti pasir hiji ningal ka pasir hiji deui. Yen aya dua naon teh di dua pasir di hiji dina pasir hiji rombongan atau sanes rombongan lah. Nagasuni sareng si Jured di pasir hiji deui si Gelap sareng Burhan. Kitu para wargi mangga urang lajengkeun ieu dongeng etang-etang hiburan bae. Kasugri kaum dangu sadaya mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun ayeuna teh mincak bagian ka 53. Mangga nyangak. Para mitra kaum dang nempo kaayaan kitu si Gelap jeung Burhan pating haruleng. Panonna reuteup ka palebah datangna angin duanana can aya nu bisa neguh naon hartina eta angin. Lantaran sagala rupa beda jeung biasa datangna angin ngagulu sagunuk. Sedangkan tempat sejen mah teu aya tanda-tandana. Kaayaan tetap tenang tegoyang kawas nu disorang ku angin Nagasuni. Heuleut sawatara waktu kerung kelebung angin ngaguruh di sabudeureun si Gelap jeung Burhan. Atuh teu kira-kira we duanana karageteun. Malah Burhan ampir ngagurubug tina bakating kureuwas. Daun eurih pabuis teu puguh jiga nu digesek. Terus rabeng haliberan ka awang-awang. Tangkal malaka jeung jambu batu pating pelenod. Malah teu kurang-kurang anu pating dorok-dok terus peunggas. Koleang ka bawah hiber ku angin terus mumbul kaluhur muter di jomantara. Dina kaayaan kitu para mitra sadaya, cakakak para mitra sadaya aya nu seuri bangun nikmat pisan. Sora eundeureuh handaruan nandingan sora angin ngaguruh. Jalma nu seuri teh jiga nu aya di awang-awang. Cek sora nu seuri meningagak-gak bataku kurayeun si Gelap jeung Burhan para mitra. Menipating raringeun. Terus tatanggahan nempo ka langit bisi aya jalma nu ngalayang di awang-awang. Tapi tetep tetela teu aya nu katempo. Kajaba tidang dauna nu rabeng mah barang nempo kaayaan kitu pok si Gelap nyarita ka anakna. Ujang, tetela aya gagah jelema gagah ngaliwat ieu teh. Bapa wah ngarasa yakin ieu teh. Ieu teh angin lain angin juri, anu seuri lain seuri setan. Tapi sora hiji jalma nu elmuna geus luhur pisan ieu teh Ujang. Taki-taki jang bisi manehna ngabongohan ka urang. Cek si Gelap ngareret ka Burhan. Wah tong geumpeur ba tenang we lah. Kuring mah geus biasa ngalaman sarupa kieu teh. Paling-paling ge jalma nu keur ngalamanuk ieu teh. Cek Burhan estu sanginahna pisan si Gelap rada nyorongon. Kunaon ari Ujang teh? Cenah eta nurut ka bapa, tapi diparentah ka jiga nu ngalalaborakeun. Ulah kitu Ujang. Sok sanajan nu bakal datang teh jalma tukang alamanu. Tapi ari taki-taki mah kudu. Jeung deui eta teh durukan jauh tu Ujang. Tong deukeut teuing. Jauhan durukan teh tong deukeut teuing bisi kapuragan ruhak nu rabeng halaliber. Cek si Gelap bari nunjuk kana durukan nu harita geus ampir bersih katiup ku angin. Harita ngadenge si Gelap nyarita kitu, Burhan rada eraeun. Terus manehna pindah bari pok nyarita. Nyapa taki-taki kuring ge lah.
Kenah ya naon mah kuring gerak ngilu bantuan. Tapi itu saha Pak? Cek Burhan bari nunjuk ka lebah. Lantaran tetela Nagasuni jeung si Jured geus terpi ka lebah dinya. Ngadenge kitu gancang si Gelap ngareret, barang breh tetela ku si Gelap ge katempuleun. Aya dua jelema keur ngungkug naranyak nyampeurkeun ka manehanana, tapi can kaciri kabeh lantaran kahalangan ku daun euris anu kacida kandelna, nu temong teh kakara sirahna wungkul. Waduh, bener geling Ujang. Aya dua jalma nyalampulkeun ka urang, keun urang dagoan we saha maranehna teh nya? Jalma jahat atawa lain? Cek si Gelap bari netep dua sirah nu beuki lila beuki deukeut. Jeung aneh para mitra sadaya sanggeus Nagasuni nepi ka palebah dinya. Angin teh ngadadak leuwih. Sora nu ngaguruh beuki lila beuki jauh tungtungna les teu kadenge deui. Kaayaan tenang deui, langit lenglang sarta tatangkalan geus pating teu pating pelenon. Si Gelap jeung Burhan gawena ngaharuleng bae ngawaskeun. Anu keur naranyak beuki lila beuki deukeut tungtungna breh Nagasuni jeung si Jured katempo kalayan jelas. Barang breh Burhan meni ngarong heap jiga nu reuwas pok nyarita lalaunan. Bapak, si Nagasuni nu datang teh Pak, tuh nu tukangeuna teh sahanya? Lantaran yakin eta mah lain si Citrasena, cek Burhan bari ngareret. Oh iyo Nagasuni teh. Pantes atuh bapak bareto ku si Roda disebut Supala, jeung Susupala disangka Nagasuni lantaran tetela pangawakanana sarua jeung bapa. Tapi ku datangna si Nagasuni ka dieu teh hiji tanda yen urang nu bakal untung. Lantaran tetela urang teh teu kudu capek neangan. Keun urang daguan bapa hayang nyaho kumaha gedagna si Nagasuni. Cek si Gelap bari netep ka Nagasuni jeung si Jured. Nu harita nyampeurkeun ka manehna. Jep si Gelap jeung si Burhan jarempe duana ngabardega nangtung nunggu kedatangan Nagasuni. Barang geus deukeut pisan malah angangna kira-kira 10 lengkaheun reg si Nagasuni ngaraneg leumpangna. Terus molotot ka Burhan jeung ka si Gelap. Sajongjongan mangahuleng bae. Nagasuni jiga nu keur nginget-nginget kana rupa Burhan. Sanggeus rada lila Nagasuni nyarita ka si Jured. Jured, eta dua manggeluk badak bingung gaing deuk. Nu hiji tetela si Burhan murid tunggal si Gundul. Na nu hiji deui aing teu wawuh. Tapi naha awakna jiga aing hah? Cik deula ku sia Jured. Naon bedana eta manggeluk jeung aing? Cik Nagasuni bari neuteup ka si Gelap. Hampir sami juragan. Nanging aya benten sakedik, cik urang ngesilikeun heulagan. Margi rada bingung ngabentenkeunana ieu saya. Cek si Jured bari ret ka Nagasuni. Terus ngareret ka si Gelap teu dilapok si Jured nyarita wani naker. Manehna ngarasa kagok asong, rek diamek ku Nagasuni kajen teuing lantaran sanajan teu ngahina ge bakal dipaehan ku Nagasuni. Kitu ceuk pamikir si Jured. Dan antawi salila juragan sareng jalmi teh bentena teh mung sakedik nyaeta naon bedana? Kalaka balaba-balaba si Jured caritakeun ka aing. Bentena teh eta salila juragan mah pamenteuna hideung sareng karadak jiga bangkong budug. Ari jalmi mah ada bodas sareng limit kitu tah. Naon? Ngahina sia ka aing. Goblok sia Jured. Maju sia sampeurkeun ta dua mageluk. Tanya ku sia, saha ngaranna? Init sia. Cek Nagasuni bari ngareret ka si Jured. Ngadenge parentah kitu si Jured meuni sirik. Sirikna teh surak tina awahing ku atoh. Pok nyarita ka Nagasuni jiga nu heueuh. Mangga kan? Keun ku amli urang taros? Saha eta manggluk teh? Mangga lah, andosan heula juragan di dieu. Keun ku abdi, bagian abdi nu kieu maganna. Beres lah. Cek si Jured bari gidig leumpang, gancang naker. Nyampeurkeun ka si Gelap jeung Burhan. Ari si Gelap meuni colohok nempo si Jured leumpangna meuni gagah. Sedengkeun Nagasuni para mitra sadaya nurut ka si Jured. Manehna nangtung bae ti kajauhan sanggeus tepi pok si Jured nyarita ka si Gelap. Tapi sorana teu tarik sieun ku Nagasuni. Aturan saderek lah. Pamugi saderek tuan teh ulah nyangka awon ka jisim kuring. Wasta abdi teh pun Jured nun. Ari abdi teh nyaeta dina genggeman si Nagasuni. Abdi teh bade dipaehan ku Nagasuni teh kumargi kitu tulungan abdi teh saderek.
Cek si Jured nyarita nyabit-nyabit kana pangancam ti Nagasuni. Basana cenah manehna rek dipaehan teh. Maksudna para mitra menta perlindungan ka si Gelap ngadenge caritaan si Jured pok si Gelap nyarita lalauna. Ke. Baru ka anjeun derek dipaehan ku Nagasuni teh. Nah naon dosa anjeun teh atuh? Jeung kumaha carana nulungan anjeun? Cek si Gelap bari neuteup ka si Jured. Ngadenge kitu si Jured bungaheun pok ngajawab. Numawi juragan abdi teh parantos mateni putrana Nagasuni nyata namat Jalil kitu. Nanging dasar istri haja margi ngan saukur kasabatku bedog nyasar. Nanging ari si Nagasuni teh teu terangkeun sabab musababna, terang namat Jalil maot kitu ku abdi. Numai abdi teh bade dipateni kitu tah. Ari carana mah pami sadere kersa nulungan mah ulah asa-asa lah. Tambiling we bi ayeuna ras borogod simpage. Upami si Nagasuni ngamuk abdi tebihkeun sareng mugi ka uninga. Si Nagasuni teh parantos sumpah, manehna bade mateni jalma 100 saeurna. Paminta cajejeg moal bakal mulih cenah kasayangna kitu. Ari abdi bade dianggap pangjejeg kitu 100. Jadi kitu rasakeun atuh sia setan. Cek si Gelap nyarita tarik pisan. Maksudna ngarah kadengeun ku Nagasuni. Nyarita kitu teh dibarengan ku nampiling si Jured. Siuk cabet si Jured ngajero. Waduh, ampun. Cek si Jured bru nyuuh kana tali. Gancang ku Burhan di talian ku tamang leutik nu tara tinggalin. Lantaran Burhan mah salilana sok moro mencak jadi tamang leutik teh para mitra tara tinggalin. Nagasuni barang ngadenge si Jured ngajerit aduh-aduhan. Jeung pada ngarejeng komo barang nempo si Jured di borogod mah beungeut meuni geuneuk. Mata beureum huntu kekerot nahan amarah. Kalawan tilobat catur para mitra jeleng Nagasuni loncat nyadeukeutan ka si Gelap jeung Burhan. Barang datang siuk ngaheumat ke leungeun maksudna rek nyerang dada Burhan. Siap kep leungeun Nagasuni ditewak ku si Gelap. Pok si Gelap nyarita. Ke sabar ki sila. Naon datang tuluy-tuluy ngamak ieu teh. Cek si Gelap bari nyetep kana beungeut Nagasuni puguh we tumrapna ka Nagasuni meninggal kidir nafsuna. Hauk nyentak ka si Gelap. Setan, sasia. Wani-wani ngahalangan kana niat aing. Awas ya. Pibiluan kada urusan aing hartina sia kudu modar deuleu. Cek Nagasuni seret narik leungeunna terus diayunkeun deui rek mabuk puhu ceuli si Gelap. Kilak si Gelap ngakiwarkeun sirah bari newak leungeun Nagasuni. Siukap itulang Nagasuni katewak bari pok nyarita. Ulah getas harupateun ti sila. Kumaha gelut mah gampang, tapi kudu puguh heula jujutanana ieu teh. Naon sababna datang-datang jol ngamak we. Teh sing sabar ki sila. Da kula mah teu boga niat ributan ye teh. Cek si Gelap bari ngalesotkeun deui leungeun Nagasuni. Nempo gerakan si Gelap nu kacida kesitna. Nagasuni rada kerung ku manehna karasaeun. Cekalan leungeun si Gelap teh teu samarangan. Lantaran lamun jalma biasa mah moal aya nu kuat newak leungeun Nagasuni. Tapi sanajan Nagasuni rada reuwas paroman mah tetep kereng pi kagilaeun. Hauk nyentak ka si Gelap. Goblok sia. Manusia gasebelan. Hah? Ari sia eling teh hah? Sia nu nyeun gara-gara tapi na sia nu nanya naon sababna? Kuduna mah aing nu nanya kitu ka sia. Naon sababna si Jured dicangkal aku sia? Pake atuh bolo teh. Ari ngomong jiga nu heueuh teu boga niat ributan. Tapi pangawal aing ku sia diganggu. Sarua jeung gerak ribut jeung aing deuleu. Cek Nagasuni nyarita kitu bari sururut nonyokeun leungeun kana dada si Gelap. Datangna tarik kaliwat saking. Sorang ngahiuk bangbaraan lamun dae ningang ka si Gelap mah. Tangtu karek ku angin oge geus madak dijengkang. Tapi si Gelap geus waspada. Sanajan manehna nangtung ku suku hiji kuatna para mitra sadaya nandingan patok beusi. Kalayan teu kudu ngarubah tangtungan, leungeun Nagasuni nu nyewuk kana dadana sakidat dipapag ku leungeunna, didorongkeun ka hareup sakaligus. Sat siup siup aduh. Kaleong blak para mitra bujur Nagasuni neuneut kana taneuh. Sorangna geblug lir batu gede murag ti langit. Taneuh nu katinggang mending nyeblok, bumi ngadak-ngadak euneur sedengkeun si Gelap sukuna ngablesak samat mumuncangan.
Tapi nangtungna tetap ajeg panonetep ka Nagasuni nyang korah dina tanu. Curung kunung Nagasuni nangtung deui, nafsu beuki ngagedur, amarah beuki kuat, para mitra beuki ngagolak ampir teu kawadahan. Beungeut geuneuk nir beusi atah beuleum. Samemeh Nagasuni gerak deui, pok si gelap nyarita tenang pisan. Hahaha, Nagasuni. Ceuk aing tadi ulah getah sarupaateun sagala-gala teh. Yeuh, perkara tarung mababari, urusan kudu puguh heula. Na tarung teh ngan sakadarek nganjeur hawa nafsu wungkul. Ulah kitu Nagasuni, tarung mah kudu puguh nu dibelaanana, kudu puguh tujuanana, kudu puguh jejerna. Narek ngabela diri atawa ngan sakadarek ngalibutkeun. Cek si gelap bari nyabut suku anu nyeblok kana tan. Hah? Madong licik sia monyet? Gimana sia nyaho ka ngaran aing kurang ajar? Sok jawab heula sia. Ngara aing teu penasaran. Saja bati kitu, saha ngaran sia nu sabenerna? Para mitra sadaya Nagasuni molotot. Najan nafsu ngagedur kapaksa rada nyengker negerakanana. Lantaran kakuatan musuh anu geus kanyahoan kumanehanana. Nempok Nagasuni rada tenang si gelap bungaheun. Pok ngajawab bari teu boleh nyerenge serileutik. Hehehe, syukur anjeun daek ngobrol sama jeung kula. Ari perkara ngaran anjeun kuring mah. Yeuh, geus nyaho tibeh dituna mula. Lantaran kula kungsi disangka anjeun ku dua jalma nu ngaku ngaran Roda jeung Supala. Tah ti maranehanana kula nyaho ka ngaran anjeun. Lantaran jelas keayaanana jeung dedeganana ampir sarua jeung awak kula. Ayeuna ngeunaan ngaran kula ceuk nu nyarebut mah kaula teh si gelap. Tapi sabenerna mah lain eta ngaran kula teh. Ngan kula lantaran geus kagok sohor nya kapaksa kula teh narima kana eta ngaran. Sakitu nu sabenerna mah. Jawab si gelap bari netep ka Nagasuni. Si gelap surti ngaran si Jured mah saeutik teu dibabawa. Nu dimaksud sangkan si Jured teu jadi sasaran Nagasuni. Ngasau heula para mitra lah. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun di acara. Barang Nagasuni ngadenge caritaan si gelap. Manehna para mitra nyebutkeun ngaran-ngaranna si gelap cenah. Atuh Nagasuni harita tuluy nyarita deui. Oh, jadi ngaran sia teh si gelap? Hahaha, bagjat tina menang. Paingan cacing barijil halodo katinggang hujan deuleu. Hahaha. Paingan aing teu kana cicing bakal pajonghok jeung nu edan ye. Hah. Aduh, ngaran gelap aing geus apal. Lantaran aing kungsi disangka si gelap ku sobat aing nu ngaran si Gunul. Aing nepi ka tarung jeung nu jadi sobat gara-gara pengawakan aing sarua jeung sia. Malah aing kungsi tarung bebeakan jeung si Burhan, murid si Gunul. Jadi anjeun nyata-nyata musuh aing, lantaran anjeun musuh si Gunul sobat aing. Tapi aing teu ngarti naon sababna si Burhan ngilu ka sia. Coba jawab heula gelap. Cek Nagasuni para wargi sadaya bari molotot ka si gelap, hate menigeus panas ngadak-ngadak turun deui. Sifat nu barangasan rada ngurangan jigana marhada miris yang hareupan kakuatan si gelap nu nyata-nyata rada unggul ti manehna. Hahaha, syukur anjeun geus daek ngomong. Artinya anjeun aya kamajuan. Memeh tarung ngadu balung, leuwih ti heula ngadu catur, eta teh hade pisan lantaran bisa ngurangan kana hawa nafsu. Nagasuni, perkara anjeun nyobat jeung si Gunul, kula ge geus nyaho ti si Burhan jeung ti jenisna. Nyatana ti si Gunul, tapi anjeun perlu nyaho yen si Gunul ayeuna geus ragrag ku kula. Lain ragrag peda kula nu gagah, tapi si Gunul ragrag ku hasil pagawean sorangan. Sajabati kitu, si Gunul geus waksa balaka ka kula. Yen manehna geus nurunkeun kagagahan ka incuna nu ngaran Citrasena. Ngahaja diwarah di masar kana parentah ti anjeun. Tapi si Gunul ayeuna ngarasa boga salah nu ka cida gedena.
lantaran ilmu kadugalan, ilmu kagagahan, anu diturunkan ka inyo anjeun teh geus jelas rek dipake kana jalan nu ingkar tina kamanusaan. Rek dipake ngajago, dipake mergasa sasama umat manusia, jeung rek dipake nyieun kaributan. Tah dumasar kana hal eta, si Gunul teh geus ragrag ucap ka kula teh. Sangkan kula teh kudu ngagagalkeun pamaksudan anjeun jeung incu anjeun nu rek ngalapati supala. Sakitu ngeunaan perkara si Gunul jeung awak kula mah. Ayeuna mah ngeunaan Burhan murid si Gunul. Ayeuna manehna geus bilu ka kula. Lain bilu karana tarung, tapi talu karana kasadaran sorangan. Sabab manehna yakin yen manehna teh aya dina jalan nu salah. Jadi si Gunul geus sadar kana kasalahanana, kitu deui muridna. Kumaha ari anjeun Nagasuni? Cek si Gelap nerangkeun kaayaan manehna jeung si Gunul kalayan panjang lebar. Jeung deui perlu dikanyahokeun. Ari si Burhan teh nyaeta ieu budak ieu. Eta teh anak kaula pituin kitu tah. Kahardi si Gelap nuluykeun caritaanana kulantaran tadi Nagasuni ngahuleng. Atuh para wargi, sadeng Nagasuni barang ngadenge caritaan si Gelap meuni ngahuleng. Halisna naek kulit tarang meuni ngariut. Nagasuni aya percaya aya henteu percaya pedah Burhan bener-bener jadi anut ka si Gelap. Ari teu percayana pedah manehna boga anggapan yen si Gundul teh disangka mah panggagahna. Malah manehna ge ngarasa sabaer lamun adu hareupan jeung si Gundul, tapi kulantaran Nagasuni hatena geus teuas alah batan batu karang, teka jahat geus sakulit sadaging, panon panto hatena geus nutup. Dina dirina eueuh lowongan pikeun narima pangaruh anu sajen, komo deui lamun aya patukang tonggong jeung kahayangna. Tungtungna pudik di Nagasuni nafsu, beungeut katararobah, atuh para mitra beugeuneuh, geuneukna beuki angot ti koro lok-lokan bari neureuyan cidu. Napas hahehoh lir napas kuda, huntuk kekerot nahan amarah, hauk Nagasuni nyentak deui ka si Gelap. Setan sia! Caritaan sia kabeh eueuh benerna deuleu. Bohong balulu sia. Omongan sia saukur omong kosong nu molongpong jiga songsong. Aing satai kuku ge teu percaya kana omongan sia. Si Gunul mustahil lamun bisa ragu sia. Si Gunul moal wani nitah ngagagalkeun kana pamaksudan aing. Gelap dengekeun ku sia. Sia musuh si Gunul. Sobat aing, hartina sia musuh aing. Sok geura maju sia Gelap. Urang pada nyekel sabuk milang tatu, ketrukeun sakabeh pangawasa sia, sok urang adukeun jeung pangawasa aing. Cek Nagasuni nyarita kitu teh para mitra ditungtungan ku nyodokeun deui leungeun kana gado si Gelap. Surudut kilak lawas serangan Nagasuni nonyok angin. Lantaran si Gelap kesitni giwarkeun sirahna, bareng jeung kitu leungeun si Gelap diheumatkeun neungeun Nagasuni ciuk berat dua leungeun jago bantrok. Sorana ngabletrak tiga linggis diadu jeung linggis. Nimulkeun haseup bodas nu mulak. Sidang Nagasuni munur salengkah kitu di si Gelap munur salengkah. Terus taki-taki pikeun yang hareupan deui serangan Nagasuni nu tetelah hatena teuas alah batan wajah. Jalma model Nagasuni moal bisa dibawa lemes. Kulantaran kitu kapaksa si Gelap ngaladenan kahayang Nagasuni, manehna geus buleud kayakinanna pikeun ngalemahkeun Nagasuni, kapaksa kudu ku kasar. Sok sanajan manehna teu aya niat rek riributan, tapi ngaran-ngaran bentrok jeung jawara barangasan mah kudu bae tepung jeung tarung. Ari Nagasuni para mitra, sanggeus rada angang teh jeung si Gelap, raketak ngumpulkeun tanagana, leungeun ulut diadu jeung leungeun si Gelap karasana cangkeul, gancang ngatur napas bari musirkeun tanaga dina leungeun keur ngusir rasa cangkeul. Sanggeus teteg jeleng Nagasuni luncat narajang ka si Gelap. Dampal suku geus mere rek ngadobrak ke dada si Gelap, meber maksudna para mitra. Dada si Gelap nu geus waspada, serangan Nagasuni dipenung para mitra sadaya ku leungeun anu dipalangkeun ka gigir, terus digiwarkeun ka katuhu kalayang siuk geduk kaleong awak Nagasuni rada ngagaleong ka gigir.
Barang jeung kitu leungeun si gelap sakilat ditarik deui, terus dipake mapag awak Nagasuni anu keur ngagaleong, nu di arah iga burungna, srat siuk deuk. Gero Nagasuni ngagero lantaran anu ditenggel teh iga burung. Tapi nyerina kana hulu angen, karasa seueur meuni asa ngabadegel. Koleang bru Nagasuni ragrag ngadak-ngadak ketempuan jadi ranyai kararoneng. Bumi alam asa tungkem, sirah para wargi sadaya karasa lieur. Jajantung ratug tutunggulan sacukujur awak nyolorok, bari jil kesang tiis. Sabuat Nagasuni namru lamun si gelap boga niat hayang ngabina sama gampang naker. Tapi si gelap teu boga maksud kitu. Hayang maksud teh Nagasuni para mitra teu boga maksud rek ngabinasa. Ka Nagasuni teh basa Nagasuni nu nyang porah teh diteuteup wae bari nyerenge. Tapi sok sanajan kitu taliti tur ati-ati mah tetep kawaspadaan teu ngurangan. Delila para wargi sadaya jung harita teh. Nagasuni nangtung kalayan tiloba catur celeng mundur sababara lengkah. Maksudna rek ngajauhan sangkan bisa laluasa, nyerangkut tenggelan ti kajauhan. Lantaran kumanehna geus karasaeun ngadu tanaga lahir mah yakin moal kuat. Nempo Nagasuni mundur si gelap ngarti lantaran manehna ge lain jawara anyar, geus loba pangalaman dina soal nyang hareupan jawara gagah. Gancang si gelap mundur ngatur tempat anu sakira nguntungkeun ka manehanana. Anggang jeung musuh diatur nurutkeun itungan manehanana. Bari neuteup ka Nagasuni, tanaga batin geus dikumpulkeun, ajian paranti ngemat gelap geus disamat, tapi katempona jiga tenang-tenang bae. Tangtungan jeung gerak-gerikna teu aya robahna anu ngadadak. Kabeh estu lantip jeung lemes moal katara ku musuh. Ari Nagasuni para wargi sadaya, harita teh plek numpangkeun leungeun dina dada rakatak ngawaji aji yuda geni. Jurus andalanana kalayan dibarengan ku gerakan anu kacida gancangna. Srat Nagasuni nonyokeun leungeun ditujukeun ka si gelap. Barang geus kitu siuk angin ngagelebung tarik naker. Angin puyuh lilimungan muter di jomantara. Ari kana awak si gelap aya sinar anu ngablesat gancang naningan kilat. Tapi samemeh serangan Nagasuni anyog si gelap rikat ngangkat leungeun. Geleger cilegur dua tenggelan tanaga batin bentrok di jomantara. Tarikna kaliwat saking bari ngaluarkeun cahaya anu ngaburinyai, lir kilat nu ditutuhkeun ku guludug. Elmu yuda geni diadu jeung elmu gelap ngampar, sorang ngageleger minuhan jagat. Langit ngadak-ngadak angkeub mega hideung pagulung-gulung jiga mawa pihujaneun. Panon poe ngadak-ngadak sirna katutup ku mega nu kacida kandalna. Nempo kitu Burhan jeung si Jured meuni cara meot. Terus Burhan mundur ngajauhan bari nungtun si Jured nu diborogod. Burhan ngerasa hariwang sok sieun kapetelan kuruhak gelap. Si Jured ngadeg-deg sieun kabentar gelap. Ari Nagasuni barang sadar yen serangan menang perlawanan ti musuhna, manehna ngerahkeun sakabeh elmuna. Terus nyerang bari ngurudul, pasusul-susul bumi alam ngadak-ngadak poek mongkleng, terus dibeset pusing gurilapnya sinar kilat jeung tenggelan ti Nagasuni. Di jomantara meniting geleger para mitra. Sorana ge pramitra menidor dar gelap teh, bumi alam euneur langit ceudem, tapi hujan mah sakecelak oge teu aya nu murag. Dina waktu nengan singkat pisan awak Nagasuni jeung si gelap geus teu katempo jirim-jirimna acan, nu katarangan pating kolebatna kilat bari disusul ku pating jelegurna gelap. Tuna heula para mitra sadaya, kaayaan di pakalangan tarung antara gelap, si gelap jeung Nagasuni. Ayeuna urang malikan deui ka tukang. Urang nyaritakeun kaayaan di Ciborelang. Sabada ditinggalkeun ku si Jured. Heuleut sabara poe ti harita di jero pondok keur ngayakeun riungan sakabeh anak buah supala ngariung di dinya, malah Bah Purwana oge milu nyaksian. Nuker ngariung teh harita di jajaran hareup, dariuk Mang Roda Bah ngariung didinya pramitra. Atuh Kang Ikung, Citrasena jeung Mang Sorban teu dapok supala ngamimitian muka carita. Ari nu sejena jempling taya nu nyarita. Para saderek sadayana, kitu deui ka kasepuhan. Kuring di dieu dina ieu kasempatan ngahaja ngayakeun riungan, nu dimaksad kuring rek ngayakeun babadamian jeung Citrasena. Kalayan hayang kasaksian ku sararea. Takulantaran kitu muga sararea ngilu nyaksian kana ieu riungan.
Cek supala reg nyarita na eureun heula atuh breng sararea ngajawab nyakseni meuni reang saur mani hatur nuhun ka sadayana. Sumangga ayeuna urang kawitan. Saderek Citrasena kajadian nu anyar kaliwatang tu bakal aya buntutna. Cek paribasa aya tunggul sirungan catang supaan nu bakal namahan pikiranin ka urang sararea. Kulantaran kitu kuring rek nanya ka saderek, rek kumaha rencana saderek ayeuna. Nanging punten, ieu perkara kapaksa kudu dibalakakeun ka saderek. Lantaran sagala rupa kajadian loba sangkut pautna jeung saderek. Cobi waler sakeacana sim kuring nguluikeun. Cek supala bari terus ngareret ka Citrasena. Sararea oge paneuteup-paneuteup tamplok ka Citrasena jigana bae pada-pada ngarasa penasaran. Hayang buru-buru nyaho kada jawaban ti Citrasena. Teu lajung Citrasena nyengkatkeun sirahna pok ngajawab. Juragan guru kanggo jisim abdi saleresna mah seja nyangakeun bae ka pangersa juragan. Nanging kumargi juragan anu mulut rencana ti jisim abdi sumangga bade diwaler. Kieu pamaksadan abdi ti juragan. Sateutana jisim abdi ngajalankeun rencana nu sanesna. Jisim abdi teh gaduh maksad bade ngalaksanakeun heula amanat ti pun bapa. Nyata seja nepangan pun aki dicirol kemar. Sakitu nu bade dikapayunkeun teh. Jawab Citrasena bari neuteuk ka supala. Syukur. Eta teh hiji tekad anu hade pisan. Kacida hadena. Memang kudu kitu pamadegan hiji anak kakolot. Memeh naon-naon kudu ngaheulakeun amanat ti kolot nu geus taya di kieuna. Kuring mah satuju pisan kana rencana anjeun teh. Malah mah lamun anjeun teu ngarasa kariduan mah kuring rek ngilu marengan ka anjeun jeung Mang Roda. Ari sabab kuring geus apal pisan kana tabiatna Nagasuni. Manehna moal inget kana turunan lamun sakira teu panuju jeung anjeun jeung manehanana. Dah kulantaran kitu, pikeun ngajaga hal-hal nu teu dipiharep, kuring rek milu bareng jeung anjeun. Kumaha kira-kira na satuju? Supala bari neuteuk ka Citrasena. Bada ngadenge kitu Citrasena meuni asa ditonyok congcot, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Katempo paroman marah mai ulat beungeut bangun gumbira pisan pok ngajawab. Aduh juragan, abdi teh meuni asa mobok manggih gorowong. Bade mentas manggih cukang saleresna mah abdi teh parantos lami ngagugulung hiji rencana. Dugi kanu dimaksud mah memang kitu abdi teh seja munut disarengan ku juragan guru kalihna Mang Roda. Ayeuna kaleresan pisan aya maksad kitu atuh puguh we jisim abdi teh satuju pisan juragan. Syukur tapi iraha kira-kira piiniteun teh ki kuring bere nyaho sugan jeung sugan we geus aya rencana. Cek supala bari neuteuk. Nya upami kawidian mah juragan sareng salira guru teu kaabotan. Maksad teh bade denten enjing we kitu tah. Jawab Citrasena bari imut. Kuring satuju. Sakitu perlu nama. Ayeuna kuring rek nyarita ka Mang Sorban. Mang Sorban isukan isuk-isuk kuring rek marengan ka Citrasena jeung ka Mang Roda. Jeung Mang Rodanya anu maksud mah rek Ciloa kembar ka tempatna Nagasuni. Tah kulantaran kitu kaayaan di dieu kudu dijaga kalayan hade-hade. Sagala rupa urusan urus sapopoena. Salira kuring lunta masrahkeun ka Mang Sorban. Kumaha kaharti? Cek supala bari ngareret ka Mang Sorban. Gancang Mang Sorban ngajawab giat naker. Suma juragan pun mang menampi kana eta parentah teh. Kalawan bade diestokeun pisan bulan. Jawab Mang Sorban singkat. Syukur Mang Sorban. Kuring percaya kana kaparigelan Mang Sorban dina ngurus balad. Ayeuna mah Mang Roda ka Mang Roda ye. Iyo Mang Majang mah bade parentah naon? Siapkeun segala rupa nu perlu dibawa isukan. Perlu mawa kadaharan siapkeun ti ayeuna. Pakaran asah lamun mintul. Papakean ganti kudu kuat keneh. Obat-obatan jeung nu sejen ulah poho tah sakitu we. Siap jang lah. Segala tugas ge kumaha dilaksanakeun atuh naha. Nuhun Mang. Tayina mah bubar we kaperluan anu penting mah ngan sakitu. Cek supala bari jung nangtung. Buriak sararea bubar.
Ari Mangroda terus nyadiakeun keur bawaeun isukan. Kitu deui Citrasena sasadiaan. Supala di barengan kubah Purwana, marulih kabumina sedengkeun di jero pondok pahibut kudu ngarobrol. Lolobana mah nyaritakeun perkara Nagasuni jeung si Jured. Sarerea panasaran hayang buru-buru nyaho kana naon-naon nu bakal kajadian. Nupang minangna ditanya ku sarerea nyaeta Citrasena bubuhan manehna mah incuna anu tangtu geus leuwih apal kana adat anu jadi akina. Para mitra kaum dangu kacaturkeun isukna. Sanggih sagala tarapti bring tiluan arinit. Sakumaha nu geus direncanakeun kamari. Nu lempang ti heula supala terus ditema ku Mangroda sarta Citrasena ngiclik pandeuri. Papakean ampir sarua saringset hing sarwa singset. Parageuh tu rapih lamun aya bancang pakewuh tinggal prung lantaran sagala rupa geus taki-taki tis angalna. Sajajalan para mitra tiluan ngarobrol bae. Hitung-hitung ngabang berangkeun kacape jalan nu disorang ngahaja norobos leuweung hideung nu dimaksud. Ngarah tereh anyog kanu dijugjug. Turun gunung unggah gunung mipir-mipir pasir nyorang bubulak mincak tegalan jeung sampalan. Lamun karasa capek sok areureun bari muka bekal. Sanggeus reureuh kacape arinit deui. Kitu jeung kitu we salilana mung waktosna kabujeng seep. Para mitra urang teraskeun enjing we dongeng nu judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra sadaya dah. Daung sakieu katiasa Mang Jaya mah teh. Oge saru Kileksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten para mitra sanes dihaja. Ye dongeng mung saukur karangan para mitra. Ieu mah ciptaan malulu ciptaan karangan lah sanes ciptaan nya dikarang gitu di sawang di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan bayus gitu serius fiktif gaya buktos nah mangga bilujeng kandun we kasadayana promios.